Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang masih dipaparinan nikmat sehat walafiat. Oge alhamdulillah urang teh masih tiasa ngisi dina ieu pangaosan anu pang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing diistiqomahkeun dina ibadahna. Oge anu pang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun dina sagala rupina. Oge anu pang mudah-mudahan dina danget ayeuna urang sadayana, dina maksud urang sadayana, dina hajat urang sadayana sing diistijab, sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ayeuna sim kuring insyaallah bade ngajelaskeun dina mandi wajib atanapi toharoh. Tasabab ari toharoh teh nyaeta hartosna susuci. Da urang teh selaku umat muslim kedah susuci, kedah suci, kudah bersih. Bersih tina badana oge dina pakaianana. Sareng deui bersih dohirna sareng bersih batinna. Tasabab dina danget ayeuna sim kuring teh pade nerangkeun dina toharoh dina mandi wajib. Dasabab dina mandi wajib teh nyata al-ghuslu anu merupakeun dina syarat anu mutlak pikeun jalma muslim lalaki oge muslim awewe ketika urang menghadap ka Allah Subhanahu wa taala, ketika urang bade ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta salat, antarana urang teh kedah susuci heula. Tamantak dina salat syaratna meureunnan urang teh kahiji kedah suci badanna, suci tempatna, suci pakaianana, oge suci tina hadas leutik atanapi hadas gede. Di antarana meureunnan mandi wajib teh nyaeta hadas gede. Ngaleungitkeun hadas leutik nyaeta ku cai wudu. Lamun urang ngaleungit ngagaduhan hadas gede, dicara ngaleungitkeunana ku mandi. Eta al-ghuslu. Lamunan urang ketika menghadap ke Allah Subhanahu wa taala ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta salat, terus kumaha urang carana dina susuci atana dina mandi wajib teh nyaeta urang kedah ngalirkeun cai, ngocorkeun cai ti ujung rambut dugi ka ujung suku, oge ngaratakeun eta cai ka seluruh tubuh urang. Jadi entong aya anu kalewat dina sela-sela jari atanapi dina kulit anu ngeriput, dina siku-sikuna atanapi dina kekelekna kudu dibersihan sadayana. Entong sampai orang mandi wajib teh jiga bebek nya. Kecepak entos we. Da urang masalaku manusia kedah terang kedah nyaho dina tata cara mandi wajib anu sakumaha kantos mutlak dina syariat Islam. Nyata dina carana tadi ngocorkeun cai ya, di ujung rambut dugi ka ujung kaki. Oge di dinya kudu ngarat lain hanya sebatas ngocorkeun unggul, tapi bari diratakeun eta cai kana seluruh tubuh badan urang. Oge dina sela-selana meureun dina ceulina, dina hirungna, terus dina kekelekna, dina antara dua dengkulna, nya dina sikutna, terus kabeh eta anu mantak ngahalangan kana cai dina badan urang eta dibersihkeun kabeh, diratakeun kabeh supaya urang teh bener-bener suci, bener-bener bersih ya. Komo mandina jiga eta manya jiga orai kadut meureun. Ari awak nama dibaseuhan, ari huluna henteu nya jiga orai kadut. Tah saterasna dina niatna urang mandi teh tos disepakati ku para ulama
nyata nawaitul gusla lirafil hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Kumaha cenah? Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Nu hartosna nawaitu niat kaula al gusla kana adus lirafil hadasi karena ngilangkeun hadas akbari anu gede minal jinabati tina jinabah fardhu lillahi ta'ala parduna karena Allah ta'ala. Niat kaula mandi ngaleungitkeun ieu hadas gede tina jinabah fardu karena Allah ta'ala. Nah, ketika orang niat ngan niatna kade nu ngaranna niat teh an niatu qasdusaiin muktaronan bifi'lihi wa mahaluha bil qalbi wa talapudu biha sunnah. Kata nu ngaranna niat teh nyata an niatu qasdusaiin muktaronan bifi'lihi najana hiji perkara bari prak digawena. Upami orang niat mandi meureunnan niatna teh bari prak digawena dina palebah mana niatna niat mandi jeung niat wudu kadenya ulah sampai pahili. Ketika niat mandi mah panempatanana nyaeta dina pas datang cai kana anggota tubuh badan urang. Saumpama anak contoh ketika orang mandi junub nya didinya sebelum mandi teh sok meureunnan maca doanya atanapi niatna nawaitul gusla lirafil hadasil akbari min jinabati fardhu lillahi ta'ala. Niat kaula mandi ngaleungitkeun hadas gede tina jinabah parduna karena Allah ta'ala. Langsung gejebur eta kumaha cenah Kang saha teu mandina. Tah didinya ketika orang niat cuma diucapkeun wungkul eta encan kaasup niat. Da sabab anu tadi tos dicaritakeun nu ngaranna niat mah nyata an niatu qasdusaiin muktaronan bifi'lihi. Najana hiji perkara bari prak digawena. Itu ya. Wa mahluha fil qalbi da ari tempatna niat mah nyata ayana dina jero hate. Wa talapudu biha sunnah. Jeung ari anu diucapkeun mah anu sapertos tadi eta sebatas sunnah. Jadi can kaasup niat. Jadi kumaha tesah teu mandina? Nya tesah. Tasabab urang mandina teu niat. Tasabab eta can kasebut niat. Eta di mana niatna? Niatna nyaeta ketika datangna cai, ragragna cai, nempelna cai kana hiji kulit urang, ketika nempelna cai kana anggota tubuh urang, tah tidinya urang dina jero hate urang ngucapkeun niat nawaitul gusla lirafil hadasil akbari min jinabati fardhu lillahi ta'ala. Cina teu bisa pakai bahasa Arab mah teu naon pakai bahasa Sunda oge atanapi pakai bahasa Jawa atanapi pakai bahasa Indonesia nya masing-masing bahasana oge nya tiasa uyos. Da Allah mah langkung uninga nya ngartoseun Allah mah bari dilatrakeun kabeh sakabeh anggota tubuh urang di ujung rambut dugi ka ujung sukuna. Cenah Kang urang mah cenah sampona sok loba nya santri atanapi jalmi tetangga urang cece can ieu can mandi junub cenah ngan cuman teu aya sampo na atuh naon atuh emang mandi junub kedah aya syaratna pake sampo kitu da teu kedah pake sampo ge wios ari sampo mah ngan sakedar vitamin wungkul dina katombe meureunna nya dina tuma lamun aya tumaana mah atanapi kutu supaya sehat lah jadi vitamin pawangi supaya ulah bau apek nya supaya ulah bau apeknya ku sababah yang sampo sote bukna arapek ya sanajan teu make sampo oge wios nu penting mah kabaseuhan sadayana eta buuk oge rata dina cai jadi ulah aya anu teu kabaseuhan
hayu digebeg bernya eta dina buuk teh. Sanajan teu make sampo oge wios, nu penting rata kabasihan sadayana. Yakinkeun bahwa eta bersih, insyaallah eta suci. Insya Allah. Terus aya deui cenah Kang, teu aya sabunna. Atuh, milari sabun pake naon? Nya teu nanaon, teu pake sabun oge, nya. Teu make sabun oge teu nanaon. Nu penting mah dina anggota tubuh urang teh kabeh kabasuhan kabalur kucai. Terus hayu diratakeun kabeh, dibersihan, digosok-gosok nya. Diusap di ujung rambutna nya dina sela-selana, dina sela-sela ceulina bisi aya kokotor anu nyelap nya. Dibersihkeun. Teras dina hirungna bisi aya kokotor, aya debu-debu anu arasup dina hirung, anu narempel dina bulu-bulu hirung nya. Eta dibersihkeun nya, kada dibersihkeun bulu hirung. Terusna dina sela-sela naon deui dina gulu urang, dina leher kan sok aya anu keriput mah nya, anu geus terutama anu nini-nini atanapi aki-aki anu geus keriput. Eta meureunnan kada dibersihkeun nya kada dibersihkeun. Terusna dina kekelekna, kelek oge kada dibersihkeun. Ya jigana kelekna tara dibersihkeun nya. Pantesan bau atuh. Tah mantak supaya ulah bau dibersihkeun hayu nya. Dina mandi teh sok dibersihkeun kekelekna nya. Terusna tepi ka dina bujalna, tah dina bujal oge kade kudu dibersihkeun nya. Ulah sampe rapet eta bujal teh nya mani harideung teh. Kok anu bodong mah. Nah mantak kudu dibersihkeun kabeh. Dina sela-sela jarina oge kada dibersihkeun, anu nyelap-nyelap dina kukuna kada dibersihkeun. Ya mah ulah tapi ka harideung eta kuku teh nya teu dibersih-bersihkeun acan. Nya ongko junub mah unggal peuting unggal poe, tapi dina mandi eta teu tara dibersihan. Berarti eta salamina nya hayun can suci meureunnan. Dina salatna teu sah. Tanaudzubillah nya, mudah-mudahan urang mah teu kos kitu. Insyaallah mudah-mudahan tariasa sadayana oge. Ketika entos dibalur sadayana, ketika entos dibersihkeun sadayana ti ujung rambut oge tepi ka ujung kakina, tah upami tos beres sadayana ti ujung rambut tepi ka ujung kaki entos dibersihkeun sadayana, maka rengse lah tina mandi urang. Namun insyaallah mudah-mudahan dina anggota tubuh urang teh bersih nya, insyaallah mudah-mudahan suci teu aya kokotor, ditambah insyaallah mudah-mudahan orang dina menghadap ke Allah teh dengan keadaan suci nya. Tah sakitu meureunnan penerangan ti Kang Ibad. Hapunten upami teh aya kelepatan kata atanapi aya kesalahan boh tina kesalahan disangaja atanapi teu sangaja, hapunten nu saageng-agengna. Dan nu ngaranna manusiawi nyaeta kullu insan minal khata wa nisyan, teu lepat tina salah jeung kapohoan nya. Hapunten nu saageng-agengna sate acana ngan san sakitu meureunnan ku sim abdi ku Kang Ibad Sholihin ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.